sareng Putra sareng Roh Kudus. Mugi-mugi nama Gusti Yesus Kristus, welas kasih agama dinakan tunggal sareng Roh Suci, nyadaran pada wajib sadaya. Purwa menjadi rita, gelar nama Musa dalam punya Ermawar, ayat disebut Malaki, ayat oke sudah dia. KBK mak berbayasa, sewang-sewangan yang mungkin kamu sana. Terakhir pakai ciri, nambahan tidak dapat aman. Limbah dan ciri pas. Ngaran beda di Sunda lumani kita tarpa Sunda, ciri cara bahasa dan budaya dibekal kuno kalangan kita barang dihidup dengan roh kehidupan. Di Sunda ibadah bahasa, di Sunda ibadah seni, di Sunda ibadah adat anu wajib dipiara agama-agama. Adat dan budaya minangka warisan ditinggal saluhur mangsa bihari. Sing jadi suka lantaran geus urang lumampa, geusan urang lumampa. Bajujung gunung di panan Tuhan sakunna manusia. Saya lihat Gusti yang agung Allah umur pengalam. Nunga bisa saja raya aku sapan sini. Gusti Yesus Kristus anjeun parantos maparing jalan hirup sampurna supados abdi sadaya tiasa hirup sajati dipayunkeun Gusti. Nanging abdi sadaya rumaos ilang rasa tumarima kana pangasih Gusti. Dugi ka abdi sadaya ilah muji syukur ka Gusti. Gusti mugi pikawelas ka abdi sadaya. Gusti kanggo bakti ka Gusti. Welas asih ka sasami. Gusti mugi pikawelas ka abdi sadaya. Mugi-mugi Gusti Allah numur bami sesa mikawelas ka abdi sadaya, ngapunten noda dosa abdi sadaya, sareng nuntun abdi sadaya kana hirup anu langgeng. Kamuliaan ka Gusti Allah bisa warga. Abdi sadaya muja-muji ka Gusti. Abdi sadaya sujud sumembah ka Gusti. Abdi sadaya ngucap syukur ka Gusti margi kamuliaan Gusti nu agung. Nun Gusti Yesus Kristus Putra Allah nu nunggal. Gusti numuna dosa-dosa dunia mugi mikawelas ka abdi sadaya. Gusti nuli ka abdi sadaya. Mung Gusti panutan abdi. Sasayangan sareng Roh Suci dilebet kamuliaan Allah Rama. Mangga udah ngadoa. Gusti yang janten pancipta bumi langit sapangesina, sadaya-daya panjeun disayogikeun kanggo pibekeleun hirup abdi sadaya dina anggoning gumelar di alam dunya ieu. Dilebet pangorbanan Yesus Kristus Putra Gusti, eta sadaya ciptaan disucikeun, disampurnakeun. Janten ciptaan anu enggal dibekeleun hirup sajati nyata hirup manunggal sareng Gusti.
Udangkeun rasa syukur dina ati sanubari abdi sadaya anu Gusti. Supados abdi sadaya tiasa nampi pangasih Gusti, kalayan rasa tumarima sareng sugema. Tiasa ngolah sareng biara sarta ngagunakeun rejeki pangasih Gusti kanggo bekal kaslametan anu langgeng. Jalaran Yesus Kristus Gusti sareng Pangeran abdi sadaya anu hidup jumeneng nyakrawati ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Para awak sadaya mangga nyakeun tiwates poe isukna sabada-sabat nyaeta tiwates marani nyanggakeun gandum tea ka Pangeran. Marani kudu ngitung waktu lilana camplong 7 minggu. Simkuring kepegat-pegat muji syukur ta'ala kuhal aranjing anu geus mareunang rahmat Allah pujalan ngahiji jeung Kristus Yesus. Sabab pujalan itu aranjeun jadi beunghar ku sagala rupa tur percekat sarta rebo ku kanyaho Efre Sumpi. Anjeunna tangtu mengkukeun iman aranjeun nepi ka akhir supaya di mana poe sumpingna cunduh aranjeun teu aya cawadunana. Allah anu nuyun aranjeun ngahiji jeung Yesus Kristus putrana teh bisa ku aranjeun diandal. Itu dawuhan Pangeran.
aya rombongan urang Farisi jeung guru-guru agama di Yerusalem nadanya ieu ka Yesus. Kunaon murid-murid anjeun teu make adat karuhun urang? Ari rek dalahar tara ngarumbangkeun heula numutkeun aturan. Kual dari Yesus, sabalikna aranjeun anu mentingkeun adat karuhun kunaon ngarempak parentah Allah. Timbalan Allah, maneh kudu hormat ka indung jeung bapa, jeung anu ngagogoreng indung jeung bapa leuwih hade ulah ieu. Tapi cek pangajaran aranjeun mah, lamun jelema boga dipeuneun ka bapana atawa ka indungna tapi nyebutkeun yen anu kukuring dibikeun ka bapa jeung ka emak teh kukuring geus dihaturkeun ka Allah, eta jelema geus teu perlu deui ngahormat ka kolotna. Ku cara kitu teh aranjeun nyumahkeun parentah Allah, nurutkeun cocok jeung ramalan Yesaya ngeunaan aranjeun anu unggelna ieu. Ieu jelema-jelema dawuhan Allah, hormatna ka kami ngan semet omonganana, henteu mah jauh di ka hate nama jauh di kami. Cuma baik ibadah ka kami sabab ngajarkeun aturan beunang manusia anu dianggapna aturan ti Allah. Itu umering Injil Pangeran. Tilo ausan hiji kedua sana Injil aya sabada hal anu priyogi urang dileurepan tiasa didantenkeun pi bekeleun di urang. Ausan kahiji kadua sana Injil ieu aya tingkatanana. Sapertos dina awasan anu kahiji kaulang sadaya didewahakeun sangkan urang teh rapi sare alam. Margi atawi urang sare alam henteu biasa dipisahkeun. Manusia sare makhluk anu sanes henteu biasa dipisahkeun. Margi manusia teh manglupikeun hiji bagian tina alam. Janten hubungan urang sareng alam teh kedah rapi. Mimitina. Hartos anu pamimitina nyaeta anu pangsaena dipanen telah dibaktikeun kanggo Gusti Allah. Dipilih dipaluk anu pangsaena. Margi sanggahkeun ka Gusti Allah. Sajabati eta jamaah kudu nyanggakeun anak domba 7 siki umur satahunan, sapi jaluk hiji jeung embe 2. Hasil panen anu disanggakeun teh anu mulus. Kumagi sanggahkeun ka Gusti Allah. Pun kitu oge sasatoan anu disangga. Rama di dieu ningali aya lauk ya. Tapi tidak ayam ya, daya sapi, padahal udah Cibubur, ya pasti gaduh sapi, ya, daya domba,
tapi lebih nama kita dosa ya. Bukan lagi ya, kemudian ada Yahudi. Eta segala kita kanggo korban beuleum. Tah dirinci deui. Jeung kudu nyanggakeun be jalu hiji pikeun korban pamunah dosa. Korban teh kanggo naon? Kanggo pamunah dosa. Kumagi urang ngagaduhan rasa rumasa, osok ngalakukan dosa, bo ka alamna, bo ka sasatoan anu sanes. Ya, sogi we ku sadaya. Sacara Islami teh upami pepecitan tapi ngorbankeun sareng korban teh kedah kanggo nyalametkeun diri, nyalametkeun alam, nyalametkeun sadaya. Lagi Islam teh atosna dina salamah atosna salamet. Kamu sadaya. Eta disebutkeun korban kamu nyalametkeun. Saing anu kadua, jeung 2 anak domba jalu anu umur 1 tahun pikeun korban karabihan. Kahiji nyalametkeun munah tina segala dosa, katosna nebus dosa, upami tos dosana ditebus, dihapunten, dibebaskeun tina segala dosana, terus kami tos rapi. Sobi upami sadaya di bumi, di kampung, di Sulawesi, pasea ya. Terus pasea tada silih hapunten, terus hapunten aku lenda. Nya kitu oge saling alam. Kumagi ayeuna urang sadaya sok ngarusak alam ka we sadaya. Nyata ngolah alam cenah tapi ngolah bari ngarusak alam anu akibatna naon? Alam oge janten galak ka urang. Henteu ramah deui. Ya saperto di Ciugur. Kapungkur mah alam Ciugur teh ramah. Tanun teh ramah. Kapungkur mah Cigugur, Cianjur, Garut, Sukabumi, Kawentan, Payanan lianana. Tapi enak coba di Ciugur aya nu gelang Payanan lian. Payanan lian anu dianggo ieu duka dosa bulu basa badak tahu. Pangitan di zaman Nabi Adam, ya, kumagi naon milarian kasus. Nah itu, ya, upami luar sadaya dibuat pare, ya biasa nama sok ayah sesana kalau dibersihkan, tapi kumagi urang sok hawak sareng sarakat, ya, dibersihan deui, terus kadang-kadang di antepkeun wae ka jalmi anu kapungkur makan diulang gitu ya. Upami urang rapi sareng alam, sareng rapi sareng sasami, urang bakal gaduh rahmat di Gusti Allah. Eta kaunggal dina aosan anugerah dua. Syarat kanggo nabi rahmat di Gusti Allah, kanggo ngahiji sang Gusti Yesus Kristus. Ya tadi ayat 3 tanana ngawitan ulang ngahiji sang alam, kadua ulang ngahiji sang sasama, katilu ngahiji sareng Gusti Yesus Kristus. Ngahijina ulang sang Gusti Yesus Kristus teh urang nampi rahmat di Gusti. Rahmat anu naon anu katampi urang? Anjeun teh bakal leunghar ku sagala rupa. Tur percaya sarta rewok bukannya
pinuh ku pangaweruh. Kaiji urang teh moal sieun miskin moal. Kumagi urang beungan ku segala rupa. Anu kadua urang oge rebo ku pangaweruh ku kanyaho. Tapi upami urang ngalamukeun adat istiadat ulah ngeculkeun, ulah ngantepkeun parentah Allah. Dan dina ini disebutkeun sabalikna aran jeung anu mendikeun adat karuhun kunaon ngarempak parentah Allah. Timbalan Allah maneh kudu hormat ka indung jeung ka bapa jeung anu ngagogoreng indung bapa. Dia tadi urang tadi dihaluskeun kan leuwih hade ulang hirup tapi anu salerosna mah anu ngagogoreng indung jeung bapana leuwih hade dipaehan. Astagfirullahaladzim. Ya pada teman-teman daripada maka hade teh ya ulang ngagogoreng ibu sadrama ya sejodoh. Ayo nonton jodoh teh sanes salin dina babarung sanes. Tapi izin ulang kali ya izin nonoman anu ngagogoreng sepunan eta bakal nonton jodoh. Sajabi di nonton jodoh teh jauh dina ceuk. Mau aya berkah di Gusti Nama Suci upami anu janten putra putri ngagogoreng anu janten. Ya. Nah, pikiran kamu. Nah, badan sakujur, pikiran sakepleungna, manah sakepleungna, sareng pada melan. Sagembleungna kadang-kadang janten pujian ka Gusti Allah. Upami para wali sadaya nyanggakeun pangbakti ka Gusti Allah ngawitan tina pikiran-pikiran anu ikhlas. Kadua tina mana-mana anu ikhlas. Disanggakeun ka Gusti ku pandangan anu bersih suci tur ikhlas. Eta sadaya bakal janten pada melah anu suci. Ya. Dina aosan kaji tadi disebutkeun eta kurban-kurban sifatna kabeh suci. Nah, nya kitu oge non rupiah dilakukeun kurang sadaya kada disanggakeun kalayan suci kanggo nyucikeun rezeki urang ya. Kanggo nyucikeun pada melan urang, kanggo nyucikeun diri sakunsur. Langkung-langkung tieta kanggo nyucikeun kulawarga urang. Amin. Sareng ka Gusti Yesus Kristus putrana anu tunggal Gusti anu sadaya nunandangan sangsara waktos pamerintahan Pontius Pilatus disatikeun pupus telah dikulepkeun abdi percanten karo suci kamanunggalan para suci tendang badan. Amin. Abdi sadaya bimaos parantos nampi rahmat Gusti anu janten lantaran abdi sadaya dugi kadana ieu kanggo anu bakal kasoran ku abdi sadaya sedaya nyanggakeun sadaya daya kakersaning Gusti Allah bali teu hilap manuhun ka Gusti. Mugi-mugi kelak tanuh anu janten umat Gusti boh di darat boh di sawah supados ditebihkeun dina sadaya dodoja sareng membedakan
supados tiasa tumbuh kalayan subur ngasilkeun buah beuti anu jembar kanggo pibeukeun hidup rapi labakti ka Gusti abdi sadaya manohon. Mugi-mugi abdi sadaya biasa taman wakaf ngusahakeun sagala pangasih Gusti anu jadi lantaran hidup abdi sadaya sareng biasa ngamanfaatkeun rezeki di Gusti kalayan gumanti di dasaran iman ka Gusti sareng welas asih ka sasami abdi sadaya manohon. Mugi-mugi sadaya umat Gusti anu nuju landangan larak kalayan kakiranan sandang pangan sareng papan mugi-mugi Gusti ngalusurkeun hujan rahmat ka aranjeunna supados aranjeunna tiasa kenging pitulung sareng perhatosan ti sasami anu hidup sarua kahirupan abdi sadaya manohon. Mugi-mugi abdi sadaya anu ngaratos luas nampi namat kamirahan Gusti tiasa mulang tarima ka Gusti ku jalaran sembah bakti ka panjenenganana anu suci taat kana piulang
tapi dialah nama Maha Kuasa. Dialah Maha Kuasa. Kanjeng Yesus Kristus pada terus biasa nyanggakeun korban pangabdian sajati. Anu kamana jeung drama nyaeta salirana kumanten anu dipasarkeun kanggo kasolitan abdi sadaya. Abdi sadaya rumaos nampi ujalaran eta mangga nyanggakeun ieu pangbakti buah beuki tutuhan roti sinarang anggun pada lambang hidup sareng pusaka abdi sadaya. Mugi-mugi ieu pangbakti katampi sareng diizinkeun sareng korban putra Anjeun Yesus Kristus. Supados tiasa rohi janten tuangeun sareng leukeun rohani abdi sadaya nupana ieu janten anyar deui kanggo kaselamatan langgeng abdi-abdi. Pon kitu deui abdi-abdi unjuk syukur karena ujalaran Kristus abdi-abdi ngayakeun ekaristi suci nu kibari dilayakeun minangka tawis nyahicina abdi-abdi sareng manunggalnya sareng Gusti Rama nu suci sareng Allah nu Maha Kawasa. Ujalaran eta nun Gusti sasarengan sadaya nu ngageugeuh sawarga sareng sadaya anu ngancik di alam dunia sareng para malaikat abdi-abdi sadaya ngamuliakeun Gusti bari ketegak-tegakna ngawi. Kaca 28 ya amannya abdi sadaya supados nampi saliasan detik Gusti Yesus dina salametan seperti ieu.
tieta dan paloman hidup abdi sadaya. Mugi-mugi abdi sadaya kaya dana usaha salira pendetina Yesus Kristus paparinan hidup anu langgeng.
mangga urang ngajehan. Nun Gusti Allah anu janten sumber kasayang abdi sadaya ngaaturkeun subah nuhun ka anjeun anu parantos maparingkeun puji ka abdi sadaya ku parantawesan dawuhan sareng salira ka anjeun Yesus Kristus anu parantos katampi sareng manunggal sareng guru abdi sadaya. Nun Gusti mugi-mugi hidup Gusti tetap ngancing di diri abdi-abdi supados abdi-abdi tiasa ngalakonan hidup kalawan penuh rasa syukur ka Gusti Allah siti asih sareng sasami berkahan sadaya usaha sareng abdi sadaya anu bakal kasorang singlakeun sadaya keroja anu bakal kumba supados abdi sadaya tiasa ngalaman kahidupan anu tentrem ayu bagja lugihan bari kekendat usahakeun begal hidup anu sajati hidup langgeng sareng Gusti jalanan Yesus Kristus sareng pangeran abdi sadaya anu hidup nyagrawati aina sareng kanggo salami-salami. Wa mubarakun ngahaturkeun nuhun ka Rama anu paratos bisa atau memimpin bisa dina wieu. Perilaku ka para petugas kelompok guru rampakan poster miskinat Mugi-mugi katenteman di Gusti Allah pinuhan hati sanurani katut kementan para wali sadaya. Amin. Mugi-mugi katerang sareng ulas asih para wali sadaya ka Gusti Allah sareng kasasami mungkin kami mungkin jembar. Mugi-mugi para sadaya salamina mungkin ajen-ajen luhung hidup dina kayaktian keadilan sareng kasucian. Mugi-mugi para sadaya ditangtayungan ku berkah Gusti Allah anu Maha Kawasa Rama sareng Putra sareng Roh Suci. Para wali sadaya bisa syukuran dieu parantos rese. Mangga urang maruli bagi sarengan urang sasyukur kana sagarupi kasayang Gusti kalayan urang diutus janten saksi-saksi Kristus.